illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ari rukun Islam eta aya lima, kahiji syahadat, dua kudu salat, tilu mayar zakat, kaopat puasa, lima munggah haji ka jalma nu mampu. Ari rukun iman eta aya genep, hiji kudu ngimankeun ka Gusti Allah, dua ka malaikatna Gusti Allah, tilu kana kitab-kitab Gusti Allah, opat iman kana utusana Allah, lima iman kana poe kiamat.